urang titipkeun ku urang ka Allah. Gusti nitip Kang Cucuk sareng tetehna nu barismian kali rencangna Duyufur Rahman nitipkeun abdi ka Gusti kana agama aranjeunna. Amin. Mudah-mudahan pangaweruh Allah, isti'anah ti Allah, kekuatan sareng kohar jabarna Allah maten mageukeun kana patekadan aranjeunna nu janten tamu-tamu Allah ulah ngageser kagoda jeung kageserkeun ku pangrewong jaga dan dina waktu ibadah haji. Amin. Karim TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala nabiyullah sayyiduna Muhammad wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja yuridu bihil wajhallah kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aslih lana dinana, amin, alladzi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji kali syukur kasanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Berkat rahmat miwah inayah mantenna urang sadaya ditakdirkeun ditanjiji hadiskeun riung kempel di ilhafwah nu mubarakah dina raraga wasilah nemonan pangulem Duyufur Rahman pangersa Kang Cucu kali teteh. Mudah-mudahan ageun harapan kalih doa sumpingna sadaya kana ieu patempatan teu leupas tina paniatan anu sae
disarengan ku inayah mantena mudah-mudahan riung kempel urang sadaya nawiskeun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kali salamna mugi limpah curah ka baginda tercinta Nabi pinilih Rasul pinunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawargi para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ageng harapan kali doa kum sadaya jamaah hadir khususnya aya dina pangangkenan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangken janten umatnya disaksikan di payudon Allah azza wa jalla anu baris kaadis direng-rengan jalmi-jalmi anu kenging syafaatul uzma jaga dina pakewuhna kiamah. Amin ya robbal hadratal kiram. Pangarasa pamandu waktu panglas acara anu tekinten kepribados dihormat ngalangkungan waktos dipaparinkeun ka simkuring hakikat nanti Allah dia ieu waktos ulah ngalahna sing janten waktos anu manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Hadratal kiram sahibul fadilah pangarsa pupuh ulama di desa Sukaluyu kecamatan Mangurja, pangarsa akang berusin kuring katut reng-rengan jajaran kepengurusan majelis ulama tingkat desa waya di sakudureun ieu wewengkot anu tekinten ku pribados ditakziman tur ditedaduane estuning lalakon anjeunna anu ngeprehkeun naon rupi nu digariskeun dina syariat, tingkah paripola ucap sareng lampahna dicontoh urang sadaya mugia marantena ku Allah diadpis direng-rengan min ibadiyas sholihin. Amin. Dahilal aparatur pamarentah nu aya di sabudeureuh wewengkon bil khusus nu rawuh hadir ayeuna Pak Kades, Pak Lurah, Pak Kapolsek menawi aya pribados dipihurmat ngalangkungan kinerja aranjeunna di kepemerintahan rukun Islam nu kalimah hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila difasilitasi diuruskeun dipateakeun nu tekinten ku pribados ditahdiman duku hormat mudah-mudahan aranjeunna para pimpinan-pimpinan urang anu ngestokeun ngaberdayakeun memfasilitasi syara'il Islam sing janten nilai ganjaran nu sae kanggo aranjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duyufur rahman tamu-tamuna Allah bil khusus sohibul al-fukah pangresa Kang Cucu kalih teteh khususil khusus pun Bapak Timalingping alhamdulillah hadir pangresa pun paman kalih pun bibi sadarah sareng simkuring pangresa Timalingping sanes nu sanes da sabenerna mah abdi ge tadi teh mikir lamun datang si emang rek kumaha simkuring ngomong da eta teh guru hari ngomong hareupeun guru teh sok ngadadak balelol jeung cadel moal wani babeledagan punten PDKM nya ayeuna mah aya guru beda keur jeung eueuh guru wani di dieu teh babeledagan ayeuna mah aya guru abdi teh kedah takdim kedah ajli. Mudah-mudahan duyufur rahman pangresa Kang Cucu kalih teteh pun paman kalih pun bibi oge rencana
Mudah-mudahan ku pribados dibihurmat sapa pawasna aranjeunna dipaparin kajag-jagan salira amin. Kasehatan emutanana tiasa ngalaksanakeun rukun haji rukun Islam nomor 5 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bingah aparwata suta bingah ka giri-giri sing kuring khususna pribadi nguping aya hamba Allah nu kapanggil kanggo ngalaksanakeun ibadah haji. Mang pirang-pirang nikmat karasa utamuna Allah. Lain cenah lain beja karasa ku diri sorangan. Bu nikmatna dipanggil ku Allah jadi tabuna Allah. Kewajiban ngalaksanakeun ibadah haji bakal beda nikmatna nu jeung teu kapanggil. Teu ngitung harga puluhan juta, teu katempo capekna, bakat kuka istighol kuka nikmatanan. Cek di lembur mah di pasisian 60 juta teh cumpon kunopo kapalna oge. Nu karasa kusim kuring bu kakarak nepi ka bandara oge geus cumpon 60 juta teh geus lunas. Nah make geus lunas karasa cumpon sumping ka bandara dibageakeun didamak-damak disambut nage kuno gareulis. Kabeneran 2011 sim kuring ilit sorangan teu mawa pamajikan. Sub TK bandara di ruang lobi administrasi di imigrasi nu nguruskeunana teh seungit geulis pantes ditempona. Da abdi ngalieur ka belah dieu ayeuna eueuh nu akur jeung ditu. Beres di imigrasi dijajarkeun menuju kana tangga pesawat. Sub kana tangga pesawat nu muka panto pesawat teh pramugari. Kira-kira lamun beungeutna butut ngalamar pramugari ditarima moal. Berarti pramugari teh gareun nikmat luar biasa. Ari gek teh diuk dina jok kapal, dina jok pesawat. 10 menit kemudian kapal can take off aya pengumuman jeung peragaan tata cara cicing dina kapal dina pesawat. Nu meragakeunana teh sarua pramugari anu sok tulungan abi anu geun. Beres teh diperagakeun ngahiung sorak kapal. Geus kadutut rek take off seleyeng 15 menit kemudian datang pramugari anu nanyakeun bilih bade ngaleukeut naon. Kopi, susu, jus ditangisan kuno cek hate can sabaraha menit dina pesawat bener cekolot cumpon aing 60 juta eta. Lain mungkul geulis seungit. Naon cenah Bu? Angsel kelek ibu. Seungit tidak apa. Dugikakeun penasaran kaleresan sim kuring masih jumeneng pun paman rakakna pun bibi nuju di ditu di Makkah. Mang ari parfum pramugari naon merekna kunaon kitu cenah teh aing hayang ku seungit. Lain Rexona lain seungit. Mang pirang-pirang kanikmatan kanggo duyufur rahman. Mudah-mudahan sadayana tamu Allah patut bersyukur kamanten. Amin. Ya Allah ya Rabbal patarosan abdi ibu hoyong ka Mekah geus daftar acan.
Jang haji kapan lain murah daftar ke alam teh porsi teh 25.500.000 keur sajiwa mun sajodo meureun 51 juta daftar ke kemenang teh lain duit leutik kitu pokna ngan abdi emut piwejang almarhum almaghfurah anak bapak teu ridho nu genep boga imah, boga mobil, boga sawah, boga balong, tapi tecupon rukun Islamna siap kudu bawa takalkeun. Saur almarhum. Abdi nu pertama protes waktu harita, Pak, kumaha daftarna? Keur maneh mah lain tukang usaha, teu boga bela duit di bank di BNI jeung di BCA, maneh mah daftarkeun we awak maneh ka Gusti Allah. Ibu geus daftar ka Allah encan. Lain seuri tanya dewek teh jawab sok geus daftarkeun ka Allah teu acan. Hoyong ka Arab alim. Geus daftar ka Allah. Kumaha daftarna? Duit mah mahal. Kudu 51 juta nomor porsi wungkul encan pelunasan urang mah bea teu boga banda di mana hate we sing hade daftarkeun diri teh ka Gusti abdi naros deui Pak kumaha carana tungkul sia teh sing gede tapakur sing gede tadabur pulang salat teh tungkul titipkeun ka Allah suhunkeun ijabahna nasib anjeun diri anjeun sing kanasibkeun ibadah abdi naros deui da budak ngora harita teh pati sugan aya kalimahna ngarah regreg ngarah gede ajrih maneh montong ku bahasa nu sejen ku bahasa maneh dina hate nu kaharti ku maneh ngarah gede ajrih maneh di payudeun Gusti abdi teh ti harita mah sapana putra bu punten keun teu nanyakeun ge nya setiap pulang sholat Gusti nasibkeun abdi diri abdi kula warga abdi sing kanasibkeun ti antawis jalmi nu kapanggil ku Sayyidina Ibrahim alaihi salam dina raraga ibadah haji nyumbonan rukun Islam nomor kalimat kantos ibu pulang sholat gitu bu kantos gitu arek moal hoyong ka Mekah daftar kumaha deui saeutik pun pangaresa ka pun bapa teh pulang nitipkeun nasib ngalangkungan doa mudah-mudahan diijabah tuluy baca kumaneh teh ayat-ayat Allah anu kauliyahna anu kauniyahna ari ayat Allah aya anu kauliyah aya anu kauniyah aya anu mubrom nu kauliyah puguh ti mimiti Fatihah nepikeun ka Anas surah naon ceuk teh pangaresa nu kedah diaos teh lain pilihan ti mimiti Fatihah deres nepi ka Anas ngan bisi teu cukup waktu maneh pulang salat minimal waqiah jeung mulku yasin baca teras kumaha baca ayat kauniyah naon ayat kauniyah teh buktos afalna Allah naon di antarana loba surat motor enek baca surat emas baca surat cikitir sawah jeung kebon baca kitu eta teh ayat kauniyah buktos afalna Gusti beres pulang setiap sholat didaftarkeun ka Allah dibaca ayat kauliyahna dibaca ayat kauniyahna mun geus cupon 51 juta tina ayat kauniyah geuwat daftarkeun ka Kementerian Agama insya
di dieu teh abdi apal lega kebon teh nu lega leres ajengan aos lega teh kebon teh sapopoe jadi kebon mata kawakna kitu oge ajengan masuk teh saumur jeung abdi ngan ku sabab lega taneuh ajengan masuk jeung nu mitoha nah abdi apal nu Pak Haji Jupri sapopoe di kebon mata kawakna teh kitu ditanya ku abdi geus daftar encan ceuk teh ajengan encan gelo ceuk teh sia teu mahi cenah dijual nu mitoha ceuk teh kitu imsa mudah-mudahan sadayana ditakdirkeun ku Allah taala sejak ibadah haji sareng ku duyufur rahman pangaresa tamu-tamuna Allah urang ngiring ngaduakeun mudah-mudahan sadayana ditakdirkeun ku Allah tiasa tepang sareng Baitullah amin tepang sareng makom Rasulullah amin biasa ibadah di Matok, di Mas'a, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Jamarah bari kaayaan sehat wal afiyah amin ya rabbal. Kenapa kata-kata sehat stres dilantunkeun ka duyufur rahman ibu sing ulingan ibadah haji teh lain beda jeung ibadah salat. Ulama-ulama ahli fikih nyaurkeun sebahagianana aya nu nyaurkeun kieu al hajju ibadatu taharruk wa tanakul. Haji mah ibadah taharruk gerak wa tanakul jeung pindah tempat. Beda jeung salat. Rukun haji jeung rukun salat loba keneh rukun salat tinimbang rukun haji. Tapi haji mah ibadah gerak jeung ibadah pindah tempat. Teu cukup dina satempat ibadah haji mah tapi berbagai tempat. Bari jarak satu tempat dengan tempat yang lainnya itu sanes caket-caket jarak Pak. Timimiti tanggal salapan Dzulhijjah duyufur rahman ku Qorul Haji baik Qorul Haji Indonesia ataupun Qorul Haji Saudi Arabia difasilitasi ti pamonokan sewang-sewang ti hotelna sewang-sewang diberangkatkeun dina kaping 8 nuju kaping 8 ka Padang Arafah ka mana cenah Bu Padang. Upami posisi hotel di Mahbasjid kirang langkung 11 kilo perjalanan di Mahbasjid ka Padang Arafah. Upami di Zarwal, upami di Mispalah leuwih jauh. Rek naon di Padang Arafah duyufur rahman hempak merbayaksa teu aya nu angok-angoan berwarna sadayana ge putih ngeplak rek ngawan rek ngalaksanakeun wukuf di Padang Arafah nu cager nu gering wajib hadir dina waktu tanggal 8 Dzulhijjah ngalaksanakeun wukuf di Arafah. Rasul parantos meningakeun al hajju Arafah temandang gering narek meuesan rek ripuh sekalipun gering ripuh maka difasilitasi ku pemerintah Saudi Arabia bergaining dengan pemerintah Indonesia pun jamaah haji Indonesia disebutna wukuf safari nganggo kendaraan nguriling terus nganggo sirine nu gering di jero tanggal 8 beres teh banda zawal tring lohor prosesi wukuf di Arafah hebat berbayaksa boro-boro santri boro-boro ajengan boro-boro nu sok milu pangajian preman di dinya maleweh enah leweh ceurik nangis gila kami teh wios leweh tenang naon wios leweh ceurik nah make ceurik katingali
status kelamin teh lalaki nu ti dieu dibungkus ku Fortuner ku Pajero di ditu mah compang camping dua helai kain nu hiji disampaikan nu hiji dipake sarung bari teu dikolor-kolor aja lah ngabayangkeun ngagabela lah ngagabel compang camping di mana Fortuner di mana Pajero di mana Levis di mana Jacket di mana Gamis teu sah siapa kena gitu eta teh nandakeun kahinaan jelema di payunan Gusti teu cacah teu bocah teu pangkat teu pejabat teu rakyat teu pemerintah teu nu beunghar teu nu miskin akur pakeana bisi ieu mah da beunghar ustad di jas ustad ketua DKM mobilna Innova jasna nu 2 juta gitu kan senalna ge nu sabaraha ini ka Eropa hukum akur untuk ieu wah aing mah da beung arek di jas di alwas jadi kepret meureun ku askar teu maning tanggal sarapan beres prosesi wukuf punten ajeun ieu ngabuktikeun taharruk kuat tanakul gerak jeung pindah-pindah beres prosesi haji menjelang kaping 10 dina wengian kaping 10 Duyufur Rahman sadayana diberangkatkeun ka Musdalifah rek naon rek mabit di Musdalifah wengian tanggal 10 jeung rek mulung batu keur ngabalang ke di Jamarot jarak Arafah ka Musdalifah teh sanes jarak caket-caket Cisumur Sukaluyu tepi diberangkatkeun nganggo beus nu paling waas tumplek sadayana dina musim hajian anu bersangkutan sekian juta tumplek di Arafah kabeh menuju ka Musdalifah didinya aya ziham didinya aya ruket didinya aya pasedak-sedak didinya indahna ibadah haji terhitung Iran Irak terhitung Malaysia Australia Indonesia Cina Jepang akur rata brah pindah ka Musdalifah nepi ka mabit ngan ayeuna teh aya program murur bagian ajengan eta mah penerangan anak ajengannya dina kita pikir aya murur teh kur ngaliwat teu mabit aya nu nekadkeun sunat eta teh aya nu nekadkeun wajib lamun nekadkeun wajib hukumna mun umurur teu mabit wajib mayar dam eta bagian KBIH beres di Musdalifah diberangkatkeun deui ka Mina ti Mina ka mana punten apa dina kaping 10 urang Indonesia manu di kantun ayeuna urang nu di lembur tanggal 10 teh keur lebaran naon haji di ditu mah keur proses haji si Cecep sareng si Akang Duyufur Rahman sanesna keur puncak-puncakna ibadah haji tanggal 10 berangkat ti Mina ka Jamarot rek ngabalang akobah wungkul beres akobah gunting rambut tahalul awal punten tidinya mun kaduga init ka haram rek tawaf ibadah abdoliyah dina tanggal 10 ngan kudu balik deui ka Mina ulah ka magriban jarak Mina ka Jamarot ka tanah hak ka Makkah Al Mukarramah rek kaya rek ngalaksanakeun tawaf ibadah abdoliyah dina tanggal 10 lain jarak deket-deket belasan kilo make mobil lempah naon cenah pakah aya mobil loba mobil mah ngan jalan pinuh kusaha kusakabeh Duyufur Rahman 8 jalur Pak
khotbit nu 8 jalur punten manawi telepat ke acan aya kulebaran 2011 simkuring satu acan hajian dicana kupun paman ditinggalikeun mana Mas Ariel Harom mana arbusna prosesi hajian teh mana ka mana dihitung jalan ku abdi lebarna teh 8 jalur minimal sajalurna teh 6 meter 6 kali 8 sabaraha pinuh eta kabeh ngingki ti Jamarot menuju ka Masjidil Haram rek ngalaksanakeun tawaf ifadah dina tanggal 10 lempang kabeh jika cai Pak wanas eueuh hideung iwati sirah ka make wanas kayak Pak nu indahna capek si capek mana indahna katingali kebersamaan umat Islam teh apa tingali tengitung nu banget hideung nu banget bodas nu borontok akur lempang beres teh tawaf ifadah buru-buru ini teh kamina rek mabit di Mina 11 12 lamun napar awal napar sani tepi ka tanggal 13 aya mitasrik nu dibalang naon ti Mina indit ka Mekah Jamarot ula usto akobah balik deui ka Mina ula usto akobah balik deui ka Mina nepi ka tanggal 13 narana napar sani beres we kajian. Jadi di tanggal 8 pun tapi ke tanggal 13 patarosan orang Indonesia nucan ini geuning mani ini ti ayeuna. Leres gitu. Nah, cenah make ini ti ayeuna engke we buru tanggal 11 ajeg nu ini teh lain ti Balanongan wungkul. Di sabanagara. Lamun urang didadak buru tanggal 11 Pak punten Bidayatu Musdalifah Bidayatu Mina geus ditutup lawang ti Jeddah teh geus moal bisa asup di tanggal 1 oge di tanggal 2 teh geus bisa akses ka Masjidil Haram ari umroh mah nyokot mikot baik di Tanim atawa di Bir Ali di mana wae disebut mikot makani didinya urang nganiatan ihram umroh ini ka Masjidil Haram tawaf 7 kuliling tuluy ka Mas'a sa'i ti Safa ka Marwah 7 balik tungtungna di Marwah gunting rambut beres umroh masa kitu ngan prosesi haji aya 3 macam aya anu haji ifrad aya anu haji kiron aya anu haji tamattu upami ifrad gaheulakeun haji mandeurikeun umroh upami kiron dibarengkeun haji jeung umrohna upami tamattu umroh heula kakara ibadah haji ngan kagaliban orang Indonesia make teh haji anu tamattu matak sok aya mayar dam tamattu cukup ibadah haji mah kitu nganu peryogi di pikiran teh ieu ibadah haji papunten teu sakabehna dibere kesempatan ku Allah ku Allah teh jelmaan anu diibadahkeun ngan mudah-mudahan nu getol ini nyampeurkeun ka tamuna Allah termasuk dina walimatul wada li safaril haji mudah-mudahan sing deet kapanggil ku Allah amin ya Allah ya Rabbal matak abdi mah lamun aya nu ngonang walimah safar sok buru-buru daek jika ayeuna da tarina abdi teh ka kota anu ka Tasik boga maksud ngan ka Tasik teh ulu ngonang nya mending ayeuna ka dieu itu nya jeung deui sok kabarokahan ari kana walimah safar mah nu geus-geus ieu mah nya sok kabarokahan abi ge kakak ajarkeun ka walimah safar ayeuna teh isukan teh walimah safar deui ta poe Rebo teh poe Sabtuna abi walimah safar deui di daerah Muncang poe Rebo payuna walimah safar deui aya nu ngonang sarua keun teh nanyakeun ge da abdi mah mudah-mudahan geuwat kapanggil deui amin ya Rabbal ngantet teh koridor-koridor syariat duyukur Rahman kedah paham da ibadah haji mah ibadah fisik ibadah pesak ibadah manasik
Mana ibadah fisik taharuk wa tanakul kudu jag-jag awakna teu jag-jag mah awakna daripu mata doakeun pun paman si akang jeung si ece sing jag-jag salirana amin sing sehat emutanana jag-jag awak lang-lang ling-ling emutanana mah lieur sasap we di ditu teh. Tadi ini di Babu Malipahan neangan Babu Malipahan teka pangih-pangih kapan pantau Masjidil Haram akur beda jeung pantau di Baranongan Masjidna Kurdua nu kidul jeung nu kalel paling tilu meureun jeung ti wetan paling meureunan 5 jeung kiri kanan kitu paimarah di ditu mah sakurilingna pantau ngan aya ngaranan teu saeutik jamiatul hujaj anu sasab naon dibere teu emut-emutan ku Gusti Allah matak doakeun sing paten pun paman pangaresa akang cucu sareng teteh sing normal emutanana amin sing paos kana koridor sarika pisik sing sae pesakna ge sing sae nah make kudu sing sae pesak teu sagawayah eusi pesak bisa ditasorukeun pikeun ibadah hati ari hasil ngarentenkeun mah montong sia sasaboe di ditu da ngomong ladang kongkur mah montong karunya we ulah aya nilai-nilai anu matak ngaruntagkeun kana keabsahan ibadah haji jangan matak ngapasikeun ibadah haji kudu meles pesakna oge mudah-mudahan Kang cucu kali teteh ladang kesang dina napakah jeung dina nyukrih napakahna ditasarukeun kanggo napakah haji mudah-mudahan katampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal itu ibadahna ibadah haji basa jabati pesak fisik teh aya manasik naon manasik tata cara pelaksanaan ibadah haji nu konteks mutlakna diatur ku ulama fikih kumaha prak-prakan umroh kumaha prak-prakan haji naon anu jadi pasunatan jeung kumaha cara make kain ihram iraha mimitina kumaha niata kamana mikotna naon nu dipigawe ti mikot naon nu dipigawe di Masjidil Haram naon nu dipigawe di mas'ah naon nu dipigawe di matok eta teh manasik da teu saeutik kur sakadar pipilueun kanu ini ngandalkeun bimbingan mudah-mudahan si akang jeung si ece mah ulah ngandalkeun hatena ka bimbingan amin mata kudu aya manasikna brus teh ka batok akang ece punten nu can pernah ulah dibayangkeun matok teh lenglang ari matok teh tempat tawaf isi makan tempat tawaf nusok dipake ngurilingan Ka'bah 7 kuriling dimimiti Hajar Aswad tungtungna di Hajar Aswad deui kumaha praktekna diatur ku manasikul haji kauliyah di ulama fiqhiyah wayahna Ka'bah kudu aya kencaeun jalma nu keur tawaf ulah ngageser eta awakna salami 7 kuriling punten mimiti nanti Hajar Aswad sudah kecup Hajar Aswad munteimkan istilam kecup bismillah Allahu Akbar tapi tetap posisi awak ken kaba teh kudu aya kencaeun eta jalma nu keur tawaf sementara apa lain hiji 2 jamaah ngajuta punten didinya ziham teh karasa hinana diri lemahna awak karasa diri tuna di dia ngakukeun jag-jag macul 2 kotak tarabet ngarenghap cek ajengan masum sia di bawah tawaf pangaleh goreng pate kadang leres teh naon sababna postur Indonesia berbanding jauh dengan postur orang-orang luar Indonesia utamina sareng orang Eropa abdi teh Pak postur Indonesia 165 ketinggian abdi berat badan waktu harita abdi nuju ideal Pak
hari itu mah dakur kaset kene abdi teh atuh hari ayeuna mah leuwih kaset kitu keur ideal tinggi abdi 165 berat badan abdi 45 kilo waktu harita cek hate Arab tata genang kana tanaga hampang himping aing dipake tawaf hampang himping aing dipake sa'i di sofa ka marwah terakhir di marwah brus kana matok luar biasa brus teh orang Afrika kurang Ethiopia jangkung ageng punten posturna ageng bari jangkung tanaga nage bari kompak baturna mun opatan teh kieu narengket batur ieu teh jarangkung badak teh narengket opatan di Hajar Aswad teh baca teh yallah 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 didengikeun naon cing teh yallah oh sing goreng teh yallah teh ya Allah hiji waktu abdi keur tawaf nyelak tadi antara nu jarangkung teh da abdi ngagantung teu bisa leumpang ka babawa ka penjara nu ti dieu urang boga rasa hampang himping ngora keneh gede tanaga geus ka ditu mah teu daya teu upaya kajaba pitulung Gusti mata doakeun pisikna sing sadaya amin ngampunten Kang Cucu da angkat bade sareng bojo punten ibadah haji mah lain ibadah paseuk beda jeung kawin mah ibadah paseuk ari ibadah haji mah lain ibadah paseuk matak paseuk Mang Cucu sabab dicanak bojona mun geus ancruk kana ibadah haji bisi musik eta paceukna beungkeut teh kurang pian naon sababna nampi abdi piwejang ti guru-guru ibadah haji mah numun salaki mawa pamajikan lil ibarat nuntun sapeda dina galengan kumaha Mang Cucu nuntun sapeda dina galengan teh kur bisa dituntun eta sapeda teu bisa ditun tak si ceuceuna ge ulah ditumpakan tungtung we ditu lain bohong Al-Quran nyangemkeun al-hajju asyhurum ma'lumat fama faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj paman faradha fihinnal hajja lempeng bahasa wallahu a'lam bihaqiqatil murad da eta teh Al-Quran teu maksad tafsiran ngiring ka ulama mufasir sing sahabae jalma nu geus ancruk kana ibadah haji catat hiji palaropasa sing emut Mang Cucu ulah ropas naon ari ropas ulama nafsiran nu kapenaksin kuring piwejang ti para guru ropas teh dua makna hiji ropas teh kaulul puksi kadua kurbanun nisa naon ari kaulul puksi punten Mang Cucu ibadah haji menjelema geus ancruk kana ibadah haji palaropasa ulah ropas ulah kaulul puksi naon kaulul puksi teh nyarita kasar nyarita nu matak jadi maksiat sok komo dicampuran ku amarah bisu nyarekan kepada manusia eta teh teu beunang geuning make dipapagahan kitu punten Al-Ghazali jauhkeun tahapan-tahapan pikeun jalma nu rek ibadah haji mangrupa tahapan-tahapan anu kedah dilalui nu pertama nu rek ibadah haji mah al-ibtida'u bit taubah rieu jeung kajataan kunaon ceuk Al-Ghazali lamun anu rek init ka Mekah kudu dimimitian ku tobat naon sababna ye lamun teu dimimitian ku tobat mang pirang-pirang dosa nu gumulung dina dirina duyukur Rahman sementara
rek init kaditu teh ka tanah anu suci, rek menghadap kadat Allah anu suci, nu init nage kudu naon suci. Karasa tur jadi fakta keur urang pirang-pirang dosa nu hubunganana jeung Allah, nu hubungan jeung papada manusia. Sareuheun mun dibandingkeun dosa urang ka Allah, da Allah mah Ghafurur Rahim, cukup sujud kecrakeun cimata, tobat istighfar ulah kaliwat, tuluy kulendrekeun ku hate sing jadi dikrullah di hatena, tobatna gede harapan diterima ku Gusti Allah. Da Allah mah Ghafurur eta palebah hablum minanas. Dosa nu hubungan jeung papada manusia mah teu cukup kitu. Ngan Ghazali ngaurkeun dina eta katerangan, mana nu paling prioritas jeung nu paling remen migawe dosa antara manusia jeung manusia. Saur Al-Ghazali tilu we Pak nu diprioritaskeun. Saha jeung saha? Pertama nu paling gede jeung remen dosa teh baina zauj wa zaujah, antara salaki jeung pamajikan. Karaos ku aceu ku teteh ku akang cik nu mineng panggih mineng paop mineng ngobrol jeung mineng pacentalan omongan teh jeung tatangga atawa jeung pamajikan kan. Ibu jawab jeung salaki atawa jeung tatangga. Leres gitu, dan minang pagi lagi jeung salaki. Suka dapur gok aya salaki, suka sumur aya saha, rek goledak dina kasur aya saha teh salaki. Nu paling paur acek pun teu ecek, loba dosa nu teu diaku dosa. Saking kumineng jadi teu karasa dosa, padahal eta teh dosa. Naon sababna? Komo lamun ibu rumah tangga geus boga budak, pamajikan teh kadang-kadang teu asa dosa ka pamajikan teh padahal dosa. Contoh, ibu rek naros, Bu, rek dijawab moal, bade dijawab. Ibu nyaah kene mana ka anak jeung ka salaki? Fakta jawab. Ibunya kene ka anak apa ka salaki? Masih ibu ngajawab nah kene ka salaki, buktikeun testimoni dina fakta. Da aya rumus kanyaah inung kanu jadi anak bakal ngelehkeun eta gede kanyaah inung dan kanu jadi anak ngelehkeun kana kacape jeung kariweuh inung. Tapi lamun hubunganana jeung salaki kacape jeung kariweuh pamajikan ngelehkeun kana kanyaah kan jadi sakalaki. Dari teu ibu keur gegero, keur nyeuseuh, keur beberes di bumi. Budak keur sare tadi pas urang beberes teh. Nalika ibu keur nyeuseuh, bararaseuh awak, barelok, bararaut, moal teh budak ceurik. Ibu rek nyecangkeun pagawean muru budak atau rek diantar budak? Rek muru cul pagawean, cul nyeuseuh, cul geroheun, awak bararaseuh, melaan gede kanyaah ngarangkut ngarauk budak nu ceurik dina pangsareana. Leres teu? 10 menit kemudian ibu balik deui kana tempat gegero, da budak geus sare. Ibu keur gegero aya deui nu ceurik. Masya ceurik. Rangoas. Ngan beda sorana. Ari nu tadi mah sora orok tapi memang leutik kene. 10 menit kemudian mah beda sorana. Wah. Si ngoreng nu ceurik teh lain budak saha? Nanya abi, ibu keur gegero keur nyeuseuh rek disampeurkeun eta sora nu oa-oaan teh moal. Nya. Terus itu
berarti ibu pun ternyata kene ka budaknya ka salaki masih patah padahal salaki oa-oaan ge sarua aya pangabutuh wancan aja leuheung ku ibu teh cukup ku teh disampeurkeun eta palebah bijil amarah ibu keur gegero ngadenge nu oa-oaan bawa panyiuk di eusian cai nyampeurkeun bari ngomong anu kasar ari sia teu gableng cek tuh bari di banyu dosa sanes eta nah atuh make kitu eta teh hampir pohon teu karasa dosa mata kurang doakeun Kang Cucu sareng bojona sateu acan angkat ti ayeuna kene sing limit dosana me silih hampura memeh jeung tatangga teh ieu teh salah jeung pamajikan baina saot wajal mana cek kajali buka dua nu kudu diprioritaskeun teh baina walad wa walidi antara anak jeung jadi indung bapak kadang mah teu karasa dosa peda harta banda nu indung celenun teu bebeja sok aya di dieu kitu mana jelema aya dengan kan teu karasa dosa maju saha indung dirinya teh man waladaka anu ngalahirkeun ka anjeun eta wungkul lain jihad musyawarah sarua ditageudeungan peda-peda kamintoa ger ditua tak kalau bisona teh bebeja dengan masuk doraka tade majuatan umi toha baik cenah beunghar ieu beunghar kita aya kepemilikan teu karasa dosa antara anak jeung nu jadi bapakna itu prioritas berarti balik saha deui nu katilu cek Al-Ghazali bainal alim wal muta'alim antara guru jeung murid murid jeung guru eta nu kudu diprioritaskeun loba pisan dosa murid keur jadi guru Kang Cucu guru di mana wae sampeurkeun penta hampurana penta ridho jeung ikhlasna bebeja amitan wada bebeja jeung penta doana tinu jadi guru rek nu tos kantunkeun rek nu masih jur menang eta nu jadi prioritas gitu bahkan cetina kitab taklim mun rek dibanding-banding mulia kene guru tinimbang nu jadi orang tua tina nasab kitab taklim catat dari teparit mulia kene guru logikna rasional kaharti dina kitab taklim kunaon make mulia kene guru tinimbang indung jeung tinimbang bapa punten indung mah ngaluarkeun tina popoek kabutun rahim anjeunna dikaluarkeun kana cacaan dunia tapi guru rek metot rek mawa rek kaluarkeun tina popoekna kabodohan dibawa kana terang benderangna keilmuan leuwih mulia kene guru tinimbang menjadi indung bapa geuning jadi repeh rumasa ieu mah lebaran geus sabaraha da teu mangihan guru si koplok teu main koplok teu ecrek leres gitu ibu punten kamari bakda selebaran ibu ka bumi ajengan teu astagfirullah menta hampura ka ajengan teu henteu astagfirullah ayeuna ngaleutnya ka imah ajengan balik ti dieu bikeun jing besek teh ka imah ajengan kabeh antara murid jeung guru guru jeung murid sarua sing paungku-ungku dina raraga tobat rek init menuju ka Mekkah hijjul bait ngalaksanakeun ibadah naon deui tahapanana dua we
cek Al-Ghazali ibda'ud duyun mun rek warok rek apik lunasan heula hutang ulah bawa hutang ka Arab hutang hutang jeung Allah hutang jeung papada manusia punten kamari teh Ramadan kaum ibu kaum hawa mah punten loba keneh nu boga hutang puasana teu tamat aya nu 7 poe aya nu 6 poe aya nu 15 poe eta teh hutang ka Gusti ibu rek naros geus beres kodo acan nah cek aing mobil eta teh hutang kodoan heula mudah-mudahan si teteh mah tos beres kodo amin ya robbal kodoan memeh ini sabab kurang ngarasu ciidit narek ka tempat anu suci eta famal farada fihinnal hajja fala ropasa hiji ulah ropas teh kaulul pusi nyarita anu goreng nu paling rentan nyarita goreng teh ka pamajikan Akang cucu abdi nitip ngalangkungan piwejang guru-guru abdi pamajikan bojo garwa nu dicanak ku Kang cucu di ditu mumule ulah disentakan naon sababna gede dog-dog pangrewong jeung godaanana ari awewe mapan kuliun awewe mapapaes teu bisaeun mun rek irit-iritan awewe teu dangdan heula teu bisaeun terus mun acara jam 8 pan awewe mati jam 6 dangdan oge bisi di ditu si teteh acarana guru panggerepe ti kabeh hati bimbingan rek init-initan si teteh ngadondang-dang ulah disentak ulah kieu cek Kang cucu teh ari sia atulah diakurkeun jeung di lemur tadi mah di Mekah ta eta teh ulah diakurkeun jeung di Baladongan ieu mah di Madinah atuh geuwat sateh tinggalkeun ku batur teh punten aceuk ibu upami ku caroge dikitukeun nyeri teu mana kadengekeun nyeri ngaran-ngaran jadi berarti jadi dos kaulul kursi mana nu kadua cek ulama pasir kurbanun nisa palaropa sate kurbanun nisa naon kurbanun nisa teh patemon caroge sareng bojo tah Kang cucu di tanggal 8 nepi ka tanggal 13 Dzulhijjah ulah wani-wani patemon sareng bojo keun we bisi teu kuat mah cek abdi ge beungkeut kereket palaropa sawala kusuko ulah pasek lain ulah pasek ulah pasek butuh sajam teraskeun ulah Bu itu parasman kumaha teraskeun ulah moal keheul moal muruhan wala kusuko ulah pasek naon ari pasek al mujaharah bil maksiat tetegrakan dina maksiat sederhana tipu teh ari pasek teh tetegrakan dina maksiat dina hartos migawe maksiat terang-terangan eueuh ka era kumaha kitu di Arab pira ku maksiat rentan jeung deet migawe maksiat itu sabab jadi panggoda teu sadar diri urang teh tamu Allah itu batur ge tamu Allah idit ka Mekah teh sarua rek ibadah lain rek migawe dosa urang keur nangkring kieu ngalangkung beda negara jangkung badag hideung kriting urang keur ngali keur diuk kieu ngalangkung jangkung badag hideung kadeh ulah make sawan geureum lain da euy aya kieu tasya eta teh komo aya nilai sukriyah
aya nilai ngahinakeun nyaan wadah jangkung tapi bau cetak teh balik di Arab dan di dongeng teh tanpa panggil nu kitu naudzubillah min wala pusuko wala jidalah tilu teu meunang pasea nu rentan salaki jeung pamajikan nu rentan jamaah jeung bimbinganana cek bimbingan ka dieu manehna mun pasea jeung bimbingan naudzubillah min wala jidalah tilu ropas pusuk jidah mudah-mudahan Kang Cucu teteh disalametkeun tina tilu perkara amin ya robbal manasik sing paten ngarah ka handle eta nu tilu perkara ngan Rasul upami kasumpingan ku sahabat nu baris miang anggang ti pakalangan sejak amit sejawada unjukan sejak doa ka Kanjeng Rasul Rasul sok ngamanatkeun Rasul sok nitipkeun naon nu dititipkeun ku Rasul ka sahabat nu baris miang urang itba wae urang ayeuna urang baris dikantun ku Kang Cucu sareng bojona baris dikantun ku guru urang sadaya nu baris angkat urang itba nuturkeun kana perilaku Rasul ketika Rasul aya nu unjukan aya nu wadah sok ngalontarkeun kalimah-kalimah nitipkeun ka Gusti Allah mana kalimahna urang sareng bade ibu nuturkeun dalbi Bismillahirrahmanirrahim mangga astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika eta nu kawarid ti Rasul geuning cenah teu diganti domirna pan aya loba rek ini teh Abdul keneh make nu kawarid ti Rasulullah eta teh make majaj maksudnya kak dirinya teh mufrad budakan nu dimaksud mah sarerea da urang mengaji bilago majaj nitipkeun kaula saur Rasul ka Gusti Allah dinaka kana agama anjeun wa amanataka nitipkeun kaula ka Allah kana amanat anjeun wa khawatima amalika nitipkeun kaula ka Allah kana alus tungtung amal anjeun urang titipkeun ku urang ka Allah Gusti nitip Kang Cucu sareng tetehna nu baris miang kali rencana Doyofur Rahman nitipkeun abdi ka Gusti kana agama aranjeunna amin mudah-mudahan pangaweruh Allah isti'anah ti Allah kekuatan sareng qahar jabarna Allah maten nageukeun kana patekadan aranjeunna nu janten tamu-tamu Allah ulah ngageser kagoda jeung kageserkeun ku pangrewong jaga dan dina waktu ibadah haji amin naon saeutik teu saeutik nu ngageser patekadan ketika ibadah haji muntukan bisnis di dieu punten la haula wala quwata illa billah digelendrekeun ti mimiti jut tina bangbarumpan toimahna dijajab ku balarea didama-dama dipusti-pusti punten setan tidak begitu saja tapi tetap setan ngagoda ka jalma keur ibadah haji rek ngageserkeun patekadana ini ti dieu ucapan la haula wala quwata billah tapi kaditu teu saeutik hate
ngageser patekadan lain ka Gusti Allah. Mudah-mudahan Kang Cucu mah sing lillah. Amin. Nu dititipkeun mana deui salian ti agama wa khawatima amalika wa amanataka amanat anjeun. Nitip Gusti abdi sadaya balarea nu dikantun di kampung Balanongan Desa Sukaluyuk Kecamatan Mangureja di Kantun Puduyukur Rahman Kang Cucu kalih garwana nitipkeun abdi ka aranjeunna kana amanat aranjeunna. Naon ari amanat Gusti nu dohir nu geus diamanatkeun ka Kang Cucu sareng teteh nu janten garwana seueur pisan termasuk bubina putrana tokona parabot dapurna jeung sawah balongna eta teh amanat Gusti Allah. Naon make dititipkeun logik tur rasional deet pisan mamanahan jamiatul hujan ketika prak-prakan ibadah haji keur manteng ka Allah nemongan toko belah pecah di Singaparna teh nemongan. Nu pilakunya pagawe teh teu bener nukuanana bisi teu bener duitna kumaha beureunan rugi ta eta teh dog-dog pangrewong mata kurang titipkeun ka Allah mudah-mudahan takajar bea banda nu dikantunkeun ku aranjeunna nu mangrupakeun amanat kanggo aranjeunna sing dipaparin hilang nuju ibadah haji mah urang sanggakeun bae ka Gusti Allah. Teu saeutik eta teh Pak. Mana buktina ayeuna mah fasilitas memadai. Awakna di Mekah ngendalikeun bisnis nganggo media sosial berarti hatena teu menuju ka Allah tapi kana bisnis Pak. Naudzubillahi min. Aya we kieu mutrek keur di Padang Arafah teh. Naon sing goreng keur ngendalikeun bisnis we lembur. Urang titipkeun eta amanat teh keun we Kang Cucu sing gede wawanen, sing gede keyakinan, katawakalan amanat ku dikantunkeun ku Kang Cucu Kalibojo. Urang keur aya di Mekah mah ulah make hariwang harihan ieu bakal dijaga ku Gusti Allah hakikat kumantenna. Wa amanataka katilu wa khawatima amalika nu dititipkeun ku Gusti Rasul ka sahabat nu baris miang anggang ti pakalangan naon nu diamanatkeun teh sae tungtung amal aranjeun. Urang doakeun Kang Cucu sareng teteh oge duyukur Rahman sanesna dina nalika beres ibadah haji beres ibadah umroh baris pulang ka tanah suci Bandang Makalangan kana tanah kelahiran anu dibika cinta ku urang sadaya bari kaayaan sehat walafiat amal aranjeunna ditungtungan ku amal anu sae. Amin ya rabbal rasul nandika innamal a'mal bil khawatim pastina amal mah sapertikeun amal mah kumaha tungtungna eta amal sederhana pun guru nyontohan eta innamal a'mal bil khawatim contohna teh teu bira tapi kaharti cenah euy amal mah kumaha tungtung saperti naon sapertikeun samal amal kumaha penjabaran surahna amal dialkurkeun kana samal ge kumaha tungtungna lamun samarana cengek jeung uyah dua samarana teh cengek jeung uyah ngaranan samal naon eta bareng samal naon ayeuna samarana ditamahan tungtungna teh ku tarasi berarti cengek uyah tarasi ngaranna samal naon samal tarasi da tungtungna naon tarasi untuk kieu samal goang dan terasi teu geus samal naon ayeuna cengek uyah tarasi oncom ngaranna samal naon samal oncom teu dibabawa goang terasi dan oncom teu da tungtungna naon tah amal ge seperti samal mun tungtungna hade bakal kabawa ia tapi kajet ge bakal kabawa sae mata kurang doakeun Kang Cucu Kalibojo oge duyukur Rahman sanesna tungtung amalna sing jadi husnul khotimah. Amin.
nu paling utami ibu urang ngiring ngaduakeun urang ngiring munajat kana Maha Kawasa loloberanana urang enggal kapanggil ku mantenna amin. Naon kudu didoakeun ibu punten urang bekelan ai bekal pesak nama da percaya kan cucu mah toko lagi ketempo urang berbeda jeung urang pan toko teu gablok sawah teu boga gitu kan masalah pesak mah percaya lah da moal ngayakeun kieu teu gablok duit mah tuh terus ibu oh pan ieu teh kudu dibayar son seton kudu dibayar terus setruna kudu dibayar termasuk ngomong itu kudu lain urang bekalan kunaon bekalan mah ngiring ka Rasulullah sabak da nitipkeun ka Allah di bekalan ku Rasul bari miang teh mana bahasana zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta zawada muga Gusti bekalan ka aranjeun nu baris miang mufrad di mana jama make majan aranjeun nu baris miang muga Gusti dipangabekalan ku takwa amin wa khairu zadi taqwa pang hade-hadena bekal teh takwa imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat jadi faedah tina ngartina urang kana agama eueuh deui nu jadi faedahna teh imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat kang cucu mibanda agama Islam pangawruhna yakin ka Allah jeung ka Rasulna nuturkeun itma kana kaum ulama faedahna urang realisasikeun sing bisa ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan larangan mantena amin wa ghafaratan bakah kang cucu beres ibadah haji jeung umrohna sing dilebur dosana ku Allah amin sakumaha pidawuh Rasul man hajja yuridu bihi wajhallah kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuh sing sahaja manu ibadah haji tapi catat boga niatna yuridu bihi wajhallah maksud manehna ku ibadah haji teh wajhallah ngamaksud kana karidoan Allah nitipkan cucu ulah boga pamaksudan jeung panyatan biyatillah janji mantena dina eta hadis kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummu kaluar tina pirang-pirang dosa aranjeunna nu eta ibadah haji sapertikeun bayi nu baris dilahirkeun tina janten ibuna dina hartos kang cucu beres ibadah haji teh limit dosana dihapunten ku Gusti Allah ngan catat kang cucu eta nu baris dihampura dosana limit teh dina nalika ibadah hajina teu kacampuran ku dosa malah yukhalituhu ma'samun ulah gede ting angkeuhan beda geus ibadah haji limit ibadah dosa teh ibadah haji haji nu mana nu limit teh malah yukhalituhu ma'samun nu teu kacampuran ku dosa dina waktu ibadah hajina wala ropasun wala pusukun wala jidal eueuh ropas eueuh pasek eueuh jidal beres patekadan teu ka sisi ka gigir lintang ti ka Gusti Allah yuridu wajhallah kakara kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummu bakal keluar sapertikeun bayi baru dilahirkeun dina hartos teu gaduh dosa suping katana kelahiran kabalanongan aranjeuna dalam keadaan sehat amin nyandang gelar haji makbul haji mabrur punten doana 40 poe sabada ibadah haji masih kena dalam jaminan ijabah di Gusti Allah dalam keadaan suci amin ya rabbal alamin ngancek Rasul latan sana kang cucu teteh Duyukur Rahman Nusanes aranjeun ayeuna diabring-abring didoakeun dititipkeun ka Allah cek Rasul latan sana ulah rek poho ka abdi urang balanongan
nitip salam ka Rasulullah gupay hiap ajak abdi di makom ijabah pangdeheuskeun pangreuskeun pangtakarubkeun ka Allah di multajam jeung dina tempat makom ijabah nu sanesna urang balandongan sing kanasibkeun ibadah haji amin. Utamina keluarga Kang Cucu keluarga tetehna sareng Duyupur Rahman gupay hiap di makom ijabah di multazamna, di makom Ibrahimna, di hijil Ismailna, di sofana, di marwahna, di padang arofahna, punten di Musdalifahna, di minana, di jamarotna, sing ngalemeng wajah-wajah abdi sadaya, di kupai dihiap ngalangkungan munajat doa ka Allah di makom ijabah. Mudah-mudahan malah mandar aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Beres we ibadah haji. Kang Cucu sehat, tetehna sehat, uih di tanah kelahiran, nyampak di lemur dina nalika Kang Cucu muli dalam keayaan bingah sadayana kula wargi. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ibu kalih apa nu teu acan angkat mangga urang sasarengan munajat ka Allah ngalangkungan manah sewang-sewang dina sujud sewang-sewang deheuskeun hate hoyong kaangkeun jeung kanasibkeun ibadah haji. Sok sanaos sunatna maos talbiyah teh dina sabada paniatan umroh tawa haji sunat mah tapi teu aya awona urang sadaya deheus ka Allah nambihan giroh sareng semangat malah mandar jadi fasilitas jeung wasilah urang deet dipanggil ku Allah urang sasarengan maos talbiyah di ulang sunan bade ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Urang versi Indonesia we nya dari versi di Arab marada tarik labbaik Allahumma labbaik di Arab di Indonesia malam deh labbaik Indonesia ayo urang teh urang Indonesia urang Arab nah urang balanongan we urang mah anu lembek lah nya ieu da geus cara rangkeul kieu leres bade ngiring talbiyah di ruang sholat mudah-mudahan Allah ngajabah amin. Bismillahirrahmanirrahim sareng labbaik Allahumma labbaik labbaik la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allah labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wal mulka la syarika lak labbaik Allah labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak deheuskeun ajrina urang sadaya dina raraga nampi kariduan mantena munajat kalayan keikhlasan sadaya jamaah hadir mudah-mudahan kacatet ku Allah janten ahlina Allah anu siap nampi kana takbir sareng qada mantena yuswa urang di batas ku Allah mudah-mudahan jadi saksi amal ibadah di payudeuh manten takajar dititipkeun ku Allah ka urang sadaya mudah-mudahan ulah ngadoja jeung ngalakna di payudeuh manten mudah-mudahan sing jadi fasilitas urang getol ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.